Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng Bu Sipa dina raraga diajar bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana daramang. Mudah-mudahan urang sadayana sehat salawasna. Amin ya robbal alamin. Sata acan dikawitan, hayu urang ngadoa heula sasarengan. Alhamdulillah saparantosna urang ngadoa, hayu urang dikawitan diajar bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bade diajar nyaeta pangajaran 3 ngeunaan kagiatan. Mangga buka bukuna halaman 34. Ibu bade macakeun ieu pedaran pek regepkeun ku hideep. Judulna nyaeta kagiatan Neni. Gambar kahiji nyaeta Neni gugahna subuh. Hartosna nyaeta Neni bangunnya dini hari. Gambar anu kadua nyaeta tos ibak Neni teras sasarap. Hartosna setelah mandi Neni kemudian sarapan. Sasarap hartosna teh sarapan. Gambar anu katilu nyaeta Neni angkat ka sakola nyalira. Hartosna Neni berangkat ke sekolah sendiri. Gambar anu kaopat nyaeta di sakola Neni saregep diajar. Hartosna di sekolah Neni benar-benar memperhatikan ketika belajar. Gambar anu salajengna nyaeta uwi di sakola Neni langsung ka bumi. Hartosna pulang dari sekolah Neni langsung ke rumah. Gambar anu terakhir nyaeta unggal sonten Neni ameng di taman. Hartosna setiap sore Neni bermain di taman. Salajengna buka bukuna halaman 35. Salajengna ngaregepkeun paguneman. Di handap ieu aya gambar ngeunaan permios bade ka sakola. Hartosna permisi mau berangkat ke sekolah atanapi izin ketika mau berangkat ke sekolah. Nah, hideep pami bade angkat ka sakola kedah permios heula ka ibu sareng ka bapa. Bu, abi bade mios ka sakola. Hartosna, Bu, saya mau permisi berangkat ke sekolah. Ibuna ngawaler. Hartosna, ibunya menjawab, muhun ati-ati di jalana. Hartosna, iya, hati-hati di jalannya. Salajengna ngalangkung ka payunan batur. Nah, hideep pami ngalangkung ka payunan batur oge kedah permios. Hartosna ketika kita melewati orang, teman maupun orang tua, kita harus permisi. Nah, ieu gambarna. Punten Pak, ngiring ngalangkung. Hartosna permisi Pak, numpang lewat. Teras diwalerna mangga Jang. Hartosna silahkan. Jang ini panggilan untuk anak laki-laki. Bagaimana kalau yang lewatnya anak perempuan? Maka jawabnya mangga Neng. Salajengna anu terakhir nyaeta Andi ngajak main bal. Nah, ieu gambarna.
Andi main bal yuk. Walerna hayu. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna atos rengse patepang deui sareng ibu mingguan payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.